Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui palawargi sadayana anu mikaresep kana dongeng Sunda. Wilujeng ngadamukeun deui sim kuring alhamdulillah tiasa nepangan deui palawargi anu resep anu sok manco karena acara dongeng Sunda DU channel dina jejer carios wawales kanu telenges. Alhamdulillah palawargi ayeuna tetos nincak kana bagian ka-16. Ieu dongeng karangan Abah Kampung ti Cianjur. Hatur nuhun hatur nuhun kana naskahna. Alhamdulillah tos katampi ku sim kuring. Kapalawargi sadayana anu sami-sami mikaresep mikalandep kana seni dongengna urang guar wae lajengan tina carios ieu dongeng anu ngabantun judul wawales kanu telenges bagian ka-16. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang guar wae kumaha lalampahan Jang Dodo saterasna urang regepkeun ku sadayana. Sok kaparayun sadayana. Dur harita Kicakrabuana keur mamatahan nu jadi muridna nyaeta Jang Dodo. Manehna rek nurunkeun ilmu pamungkasna nyaeta ilmu serat jiwa. Di mana eta ilmu mun geus diturunkeun ka Jang Dodo manehna bakal ninggalkeun alam dunia keur salilana. Sabab ilmu serat jiwa ilmu turun temurun tinu jadi guruna baheula. Harita Kicakrabuana keur ngobrol bari sila anekap di hareupeunana Jang Dodo anu keur sila tutug ngaregepkeun papatah nu jadi guruna nyaeta Kicakrabuana. Kicakrabuana nyarita ka Jang Dodo. Dodo engke beding duo geus wada dunia maneh narima ajian serat jiwa ilmu pamungkas lagi rek dibikeun ka hidup do. Kicakrabuana semunu dareda ngomong kanu jadi muridna. Iraha Ki, iraha engke peuting Dodo narima eta ajian teh Ki. Ceuk Jang Dodo nembalan. Duh. Engke peuting malam juang.
jeung bulan purnama sabab ilmu agi nukadra ilmu pamungkasan jiwa kudu diturunkeun dina malam Jumaah pagi pisan bulan purnama. Oh gitu Ki, mangga Dodo siap narimana Ki, cek Jang Dodo. Terus Ki Cakrabuana ngomong deui ka Jang Dodo, "Duo agi rek mere bebeling ka maneh do. Di mana maneh geus narima ajian amungkas lagi. Oma do oma. Dodo ulah jadi sombong, ulah adiku gede hulu, abong aing uyah gitu. Kudu daek dudulung anu budu, dadalangkan susah, kalde do. Agi tu belai nyalingan kan jadi. Sabab maneh geus dianggap wagi injuk pituin serangan do agi teh nyang maneh do. Ceuk Ki Cakrabuana ka Jang Dodo. Ari Jang Dodo dicaritaan kitu teh ngeluk tungkul bangun anu sedih. Pok manehna nyarita nyaki abdi oge ngarasakeun kanyaah Aki ka Dodo katarima Ki kuing ge katarima Aki teh nyaah mere ilmu ka Dodo ti leuletik sampai ka Dodo ayeuna geus gede katarima kanyaah Aki ka Dodo. Hatur nuhun Ki, hatur nuhun Dodo kumaha males budina ka Aki. Aki mah teu kudu dibaleh budi do. Aki mah dibutuh pangbaleh budi kudu. Agi mah hayang Dodo neng jadi jelema anu berguna keur balarea. Eta ilmu anu geus kacanggih ku diri hidup kudu diamalkeun do. Tulungan anu geus susah bae semi ka angkara burakan di dunia teh do kajahatan di lemburan anu geus marajalela bajemi maneh lain di paehan zamanna tapi bajemi laguanana cenah bener do kecuali udah bisa diomongan eda mah kumaha engkewe gitu. Ceuk Ki Cakrabuana mamatahan nu jadi muridna nyaeta Jang Dodo. Ku sieuweul Ki Cakrabuana ngaluarkeun hiji jimat pakarang anu diselapkeun dina cangkeng. Pok Ki Cakrabuana ngomong kanu jadi muridna, "Do ye agi erek mere kenangan erek mere bekel keur maneh engke ngalalanna." Naon Ki eta teh Ki? Abah ye naon? Ceuk Ki Cakrabuana bari nembongkeun hiji awi ciga awi tamingang.
anu panjangna kira-kira 2 jengkal. Jang Dodo ngarenya kaget sabab manehna apal kana barang sorangan nyaeta si horeng eta teh sumpit anu baheula manehna udag-udag manuk teh paranti nyumpitan manuk. Eta mah cenah sumpit orang ki. Ceuk Jang Dodo kanu jadi guruna. Udah, ya neng sumpit mana? Tapi ya sumpit ku agi geus di parancahan bro. Ya sumpit ku agi di bolongan jadi ya sumpit deng. Bisa dipakai sumpit, bisa dipakai suling. Anu kagunaan ya sumpit go. Wagi guys ditarik gahan, guys dibere ilmu, guys dibere ilmu rasa sakit. Iya sumpit, lamun ditiup, ngegeli kadenge ku batu remah mata korek, mata bolong eta gegendang. Mata kade mana ulah satiup-tiup naik. Ye sumpit do. Ceuk Cakrabuana ngomong ka Jang Dodo. Oh gitu ki. Atuh jadi hade ki. Kita sumpit orang teh ki. Doh jeung age oge ulah sambarangan nyupna. Kade age bepeling di ayeuna. Amaneng. Tapi ieu lamun kadengieun gelikna geus putih bakal nurut kakara kahayang maneh do. Agi teh disaba mere ieu sumpit teh erek nitipkeun si putih do. Amaneh teh do nitipkeun si putih manu agi. Dititipkeun ka abdi ki eta si putih. Emang akhirnya ka mana? Asa ku arane aki mah ah. Ceuk Jang Dodo sebunu heran. Kieu do aban ge beding deh agi teh rek nuhunkeun ilmu pamungkas ka hidup. Sanggeus agi nurunkeun ilmu pamungkas ka maneh agi moal aya deui di alam dunia to. Agi bakal balik mulih ka jati ulang ka asal. Sabab agi asal di taneuh bakal balik deui ka taneuh to. Bakal balik deui ka Nu Maha Kawasa. Anu nyiptakeun langit jeung sausi alam do. Manta ganggi bepeling di ayeuna ka maneh do. Kade ieu pamere agi kudu diragemkeun jeung diamalkeun. Ceuk Cakrabuana mamatahan deui ka Jang Dodo. Kade omat ilmu anu geus kacangking ku diri Jang Dodo teh kudu diamalkeun. Pake keur tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Teu weleh-weleh ki Cakrabuana mamatahan nu jadi muridna. Supaya Jang Dodo ulah salah kaprah dina ngalakonan hirupna di alam bebas. Jang Dodo kaget narima ucapan kitu tinu jadi guruna. Kumaha aki mah nya aki nurunkeun ilmu ka Dodo terus aki Allah lagi maot mau aki mau kita mah mau ke percuma
Dodo buka ilmu serat jiwa. Tapi aki Allah maut. Bung nerima. Dodo mah ki bung pisah jeung aki, aya jeung aki nyalilana di dieu. Ari mana dua anjing dengis kolodo. Hayang balik. Hayang mulang. Kan bogan. Anjing geus hidup di dunia. Geus karasa gua anjing. Ai beheurna hirup anjing geus boy sendo sabab anjing ngabugana ilmu serat jiwa bakal hese pae do hese pae ayeuna anjing papanggih jeung maneh anjing teh atoh kacidado atoh sabab bakal aya nu nuluykeun ieu ilmu sabab baheula oge sarua jiga maneh embung dibere ilmu gitu teh sabab guru agi baheula anu katelahna saburna raga guru agi eta ge sarua nurunkeun ilmu ka agi langsung ngeuweudok mang cek Ki Cakrabuana nerangkeun ka Jang Dodo sabab manehna ge sarua rek dibere ilmu kudu jadi guru na nyaeta sampurna raga manehna ge nolak ciga Jang Dodo mung kudu pisah jeung jadi guru tapi dalah bisa dikumah sabab eta ilmu kitu kuduna geus diturunkeun ka hiji pawarisna anu ngawariskeun eta ilmu bakal mulih ka jati mulang ka asal dipunut kudu rahayu dipenta kudu kawasa nyaeta maot pingareunana Jang Dodo geus kitu mangahulang. Manehna mikir kumaha sanggeus boga ilmu serat jiwa tapi manehna moal bisa panggih deui jeung nu jadi guruna nyaeta Ki Cakrabuana. Terus Jang Dodo ngomong deui kanu jadi guruna. Atuh Ki kumaha ya Ki abdi teh bingung narimana teh atoh atawa henteu sabab eta ilmu teh geuning lamun geus katarima ku Dodo aki bakal maot sedih rugi sedih Dodo atuh abdi mah panggil deui Ki cek Dodo bong ke bong wayangna do wayangna agi lain dia mani ngalkeun mani tapi agi 100% mani bakal bisa ngamalkeun ieu ilmu agi oge teu saga wayah do milih jama anu bisa diwarisan ilmu serat jiwa nyagi buka keyakinan Dodo bakal bisa mawana matak aina mah tong loba pikir do tong loba pikir tenangkeun pikiran tenangkeun hate keur narima engke peuting ilmu serat jiwa diangginya do geus ayeuna mah ieu tarima zumbit maneh cekel maneh jeung agnit ieu si putih insyaallah ieu si putih bakal marangan lalampahanna maneh do bakal hidup ka maneh geus kitu mah Ki Cakrabuana ngasongkeun eta sumpit ka Jang Dodo. Terus ku Jang Dodo ditarima
nya atuh Ki hatur nuhun Ki karena pangasih aki ditampi ku abdi Ki tampi cek Jang Dodo bari narima eta sumpit sok ayeuna mah ajaran diuk eta sumpit doa si putih duan keur enecna dina batu bakal nyamburkeun gerak amanna Jang Dodo terus eta niup sumpit anu ngabentuk sulit terus kumanehna ditiup sorana ngagelit mata torek kanu ngadengikeun lamun teu boga ilmu tanaga dalam eta si putih anu manuk bodas teh ngageleber muter dina siraheun Jang Dodo wer eta manuk muter dina siraheun Jang Dodo terus nyencre dina tak-tak katuhuna Jang Dodo Jang Dodo eureun niup sumpitna terus nyarita ka si putih putih mana ayeuna mah ke nyurujang urangnya aduh ayo si putih ngarti yo baturan urangnya putih ceuk Jang Dodo ka si putih eta manuk ciga nu ngarti terus manehna ngegelan pamatukna dipatuk-patukeun kana tak-tak Jang Dodo lamun cek bahasa mun bisa ngomong mah siap Mas Bro cenah kitu meureunnya campur bakal bong turun aya Mas Bro segala aduh poara ya bakal bong waktu terus lumaku marangan insan magelaran di alam pawenangan harita teh waktu geus hareupna di luaran guha geus poek merdong suara tongeret suara jangkrik cari cangkas jeung ciang-ciang geus mulai disarada sasatoan leuweung anu lainna patembalan jeung sasatoan lainna mata ketir nu ngadengikeun Ki Cakrabuana terus ngomong deui ka Jang Dodo do siap sagedung deui engke beding agi rek nurunkeun ilmu isra jua ilmu pamungga jagi ka hidup omak sakali deui agi bebeling amane kudu bisa mawa diri ulah kabawa bisa kabawa siap lah kayak gitu mah siap Jang Dodo bangun anu sumanget ayeuna mah da geus ngarti meureun anu diucapkeun ku Ki Cakrabuana waktu terus lumaku marangan insan nu magelaran di alam pawenangan waktu peuting terus maju sampai ka tepi kana waktuna jam 12 peuting bulan purnama menimak brak nyaangan alam sabudeureunana geus kitu mah jung Ki Cakrabuana nangtung siga anu lungse terus Jang Dodo oge ngilu nangtung terus nuturkeun Ki Cakrabuana anu kaluar guha muru kana hiji batu anu nemprak sanggeus tepi kana batu Ki Cakrabuana sila menekong di hareupeunana Jang Dodo anu sarua sila menekong pok Ki Cakrabuana ngomong do geus wageduna ayeuna siap-siap maneh bakal narima ajian serat jiwa
ayan tembung kai yagi kade buseureun pikiran jeung tenaga maneh kudu dibuseureun entong loba pikiran anak naon kudu siap maneh do narima nanya ulah loba pikiran kaditu kadieu siap ge siap dodo geus siap ceuk jang dodo bari melong kanu jadi guru harita mendadak aya angin anu gede kacida takala anu aya di sabudeurana cipanaon katebak ku angin sakitu gede jang dodo sila menekong hareupeun guruna nyaeta Ki Cakrab terus Ki Cakrabwana mapakeun ajianana leungeunna disodorkeun ka hareup kitu deui leungeun jang dodo diadukeun jeung leungeunna Ki Cakrab Ki Cakrabwana ngageletar diadu jeung leungeunna jang dodo sarua ngageletar dina sapasang leungeunna dina kadua sapasang leungeunna abi bijil haseup tipis war angin anu aya di sabudeureuh eta tempat ngadonor bukit tarik hamdaullah jang dodo ngakibri jika anu keur panas tiris kitu deui awak Ki Cakrab eta ajian serat jiwa anu keur dipusirkeun kana awak jang dodo ku Ki Cakrabwana kira-kira geus aya meureun kana setengah jam awak jang dodo ngageletar kitu deui awak Ki Cakrabwana ngageletar ngagetar awakna Ki Cakrabwana barang keur kitu teh watosna ka Bujang Seep aduh cakot bakal bau cakot turun waktosna ka Bujang Seep pawargi aduh alhamdulillah pawargi tos Seep alhamdulillah dicekapkeun sakieu wae dongeng anu ngabantu judul wawales kanu telenges dicekapkeun sakieu wae hatur nuhun ka sadayana kanu tos manco kana ieu dongengna hatur nuhun hapunten ti sim kuring bilih aya kelepatan dina nyariosna dina ngadongengkeunana kirang nyugemakeun maklum sim kuring masih diajarnya mudah-mudahan enjing tiasa dipedare deui